lamun urang nyaritakeun jelema nu bisa ngajaga mata bae hiji salamet. Baheula zaman Kangjeng Nabi Musa teh di Israel, kali Bani Israel. Boboh kuari anu ziarah ka Israel ka ditu. Kamari mah kula kakarek datang ka Irak, ka Iran. Di ditu sejarah katusi ka makom kitu Imam Ghazali, masyaallah kuari lamun ngaji Ihya, ngaji Minhajul Abidin kabayang makom Imam Ghazali. Nah ieu mah ka Israel dinya aya makom Kangjeng Nabi Musa di Hebron. Tah baheula Kangjeng Nabi Musa kungsi kohtu teh paila. Masyarakat urang Bani Israel demo kabeh ka Kangjeng Nabi Musa titah istisqa. Akhirna diizinan ku Gusti Allah istisqa. Cek Kangjeng Nabi Musa, "Ukhruju ilal jabal, yu urang ka gunung, urang istisqa di gunung." Berangkat kabeh ka gunung ngan cek Kangjeng Nabi Musa, dulur-dulur kabehan lantaran urang endek mentah hujan, berarti endek ngandelkeun doa. Sedengkeun doa teh nu diijabah nu bersih, lamun teu bersih moal diijabah. Ku ayana sakitu mohon dengan sangat ka jelema nu boga dosa ulah milu jeung kula. Jelema nu ngarasa boga dosa ulah milu, akhirna masyarakat kabeh aing boga dosa teu milu, kabeh teu milu. Ditanya ku ke Kangjeng Nabi, kunaon itu marilu? Kabeh mah kabeh ge nu kaluar tina dosa aja berdosa kabeh. Kalau salah cek Kangjeng Nabi Musa, daripada dibarengan kunu dosa, kunu berdosa, engke teu diijabah doana, mending ulah marilu. Aya jelema buta kieu. Hai buta. Ulah. Aya maneh teu ngadenge instruksi ti kaula? Ngadenge. Aju maneh kunaon teu balik? Ulah mandek milu bae jeung tuan. Emang maneh ngarasa teu boga dosa? Duka dosa, duka henteu ngan kula mandek milu rarasaan mah kula mah teu boga dosa. Ngan pernah kieu doang kula mah. Baheula begitu kaula keur leumpang eta manggih aya lawang muka, begitu muka ku kula direret aya jelema kolebat bae duka awe uka lalaki. Harita teh kula ngarasa dosa boa lalaki boa awewe. Munajat ka Gusti besi dedeleuan kula nu eta teh doraka abdi mah deuk dicolok bae mata Gusti tobatna, dicolok matana bret dikaluarkeun abeh teu neuleuna naon deui. Tah tobat kula kos kitu, mun eta dianggap dosa kula moal milu, mun eta teu dianggap dosa tobat kula deuk milu jeung tuan. Ye, Kangjeng Nabi Musa poharai jelema ieu. Tobat datang ka kos ge milu, ieu mah teu berdosa ieu bae, milu. Milu aya. Langsung nyana ngadoa kudusun terus beres encan ge anggeus acan ngadoa geus hujan ngeberleg Kangjeng Nabi Musa jeung nyana babasuhan balik. Tah eta teh ngajaga mata poharanya satu ketika deui begitu aya hiji perjalanan, di perjalanan ieu kaum pedagang begitu keur leumpang aya maung galak jasa. Maung teu meunang aya nu ngaliwat dicaplok bae ku maung eta mah. Asal aya nu ngaliwat budak pemuda caplok bae. Aya nu ngaliwat deui awewe caplok bae. Aya nu ngaliwat deui kadinya calon lurah dicaplok bae modar. Geus banding dipodaran habek maung kos kana itu ieu. Podaran kabeh dileg-leg bae ku maung. Kabeh bingung ieu urang neuk liwatna kumaha ieu. Waduh aya tah nu nanya, "Dulur, kira-kira saha ieu seorang lalaki anu mawa pedang?" Geus urang gelutan ku pedang malah kajen kuku mage manya teu paeh. Aya nu ngajawab. Aya nu mawa pedang meureun nyaho aya nyaho eueuh lalaki ngan henteu kudu ku lalaki asana. Di luhur onta di jero sakeduk aya seorang wanita asana cukup ku awewe eta ge. Boga amat. Teu kudu ku lalaki cukup asana ku awewe eta bae ge. Coba ge, awewe eta mah ahli ibadah ka Gusti Allah. Coba datang ta ka awewe. Ya bunayatu he wanita. Unzuli coba turun. Aya naon ceuk manehna? Dihareup aya macan setiap anu liwat kabeh dileg-leg ieu ge calon lurah geus dileg-legan kabeh. Paraeh kabeh. Cek awewe atuh calon lurah mah kajen kana malodar. Ih, suka yuki kituana. Desa sanu mimpin atuh. Kanyeun KTP hese.
ieu mah tulungan bae awewe nyana kieu kula mah moal turun cek awewe salamkeun bae bejakeun Fatimah hatur salam ka eta macan kami berserta rombongan deuk liwat salamkeun ge ka ditu ge asana macan kudu indit wah hebat amat ku salam doang bisa indit oh tah mah awewe lain bantrak-bantrakeun coba tanya alamat orang sagata lain teh sih coba cenah bener baik wahai macan nanguk kieu Fatimah yukriukas salam Fatimah ngahaturkeun salam ka anjeun ayeuna aya di sakedup kami jeung rombongan Fatimah bakal liwat hampura eta macan teh ngarti unggeuk indit geus bae indit aman berangkat terus eueuh nu ngaganggu eta si lalaki kaget eta awalnya ku hebat-hebat teh hatur salam doang bisa liwat nanya nyana neng ai neng eta kunaon make henteu turun ngan salam doang ge eta macan bisa sieun emang kunaon cek awewe kaula mah embung turun teu kudu turun ge geus lah sakitu mah insyaallah ke neng nu mantak embung turun kunaon nu mantak embung turun kulakan awewe ai macan lalaki teu bagus atuh mah nya awewe neuleuh ka lalaki ka macan ge embungeun coba neangan awewe di dieu coba nu embung di deuleu ku lalaki mun aya sapotong be ngajaga mata ya karim istimewa jasa tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mata dijaga ceuli dijaga lantaran al ainani tasdiyani wal udhunani tazniyani wal yadani tazniyani cek Kangjeng Nabi wal rijlani tazniyani mata zina, ceuli zina, sungut zina, leungeun zina, kabeh zina. Engke kaget urang begitu ditimbang amal, padahal mah teu pernah zina, tapi itu lisan zina ambalaya. Lantaran teu bisa ngajaga mata acan teu bisa ngajaga ceuli acan. Jaga mata, jaga ceuli. Hese. Cobalah datangkeun ibadah ka boga rasa asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Lamun urang teu bisa asa neuleuh ka Gusti Allah rasa dideuleukeun ku Gusti Allah lamun urang geus datang ka dinya nahan coba ge moal capek urang keur leumpang aya awewe ye moal capek begitu di dalam pereum tanya kunaon pereum hidung sugan teh haram sial mah lamun urang datang ka dinya teu melu mantak mata biasa bae okos anu neuleuh padahal hate urang teu biasa ihsan teh kos kitu nah kula ngajakan khusus jang diri kula oge jang urang kabehan yu urang ibadah ka Gusti Allah baguskeun Islam baguskeun iman datangkeun ka ihsan minimal ner-neran bae asa dideuleukeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mantep jasa lamun asa dideuleukeun ku Gusti Allah mah urang teh bakal boga dimensi di luar nalar lamun urang geus datang ka dimensi eta bakalna urang hirup laluasa jasa sebab mata urang mah ayana di alam anu sogir dedeleuan urang terbatas tapi ketika urang geus asa dideuleukeun ku Gusti Allah mata hate urang bisa nembus ka kuburan bisa nembus ka mauqif bisa nembus ka mahsyar bisa nembus ka jembatan Shiratal Mustaqim bisa nembus ka neraka bisa nembus ka sorga bisa aya rasa sieun ka Gusti Allah iyalah lamun urang geus datang ka dinya nikmat di mana atuh kiai eta teh belajarna sugan aya di SD moal aya di SD di SMP moal aya SMA moal aya kuliah cenah jauh di mana tuh aya ge di pondok pesantren ngaji heula nu rapi syariatna imanna dirapihkeun ilmu kalamna kabelah dituna eusian di jero hate urang ku inget ka Gusti Allah engke ge ner-nera lamun urang geus boga rasa nikmat ibadah sorangan geus aya tinggal sakitu bae ti loba jelema urang biasa bae tapi ketika keur sorangan nikmat akal urang bakalna leuwih tibatan nu sejen
sebab akal teh aya akal jasmani aya akal ruhani kebelah ditu nama aya akal imani aya akal ihsani dalam urang ke ngaji torekat mah kos kitu akal jasmani aya akal islami aya akal imani aya akal ihsani panjang urang mun dongeng akal bae